warahmatullahi wabarakatuh. Abdi sarerencangan abdi ti kelas 12 MIPA 4 kelompok 2 bade mendarkeun tradisi adat Sunda. Nami abdi Sinta Nurlela. Di sebelah abdi aya rencangan abdi Siti Fatimah. M. Farid Akbar. di sebelah abdi aya rencangan abdi Harimah. Medar perkara pedaran tradisi Sunda. Bahasan atau pedaran teh tulisan anu mendar hiji persoalan dumasar kana fakta-fakta nu kapanggih. Boh tina hasil pangalutikan, boh tina hasil pengalaman sorangan. Tangtuna aya pangaleukeun kanyaho anyar nu gede mangpaatna keur pemaca. Sebenarnya pembahasan teh mah sarua jeung esai atau artikel. Boh cara nulisna, boh eusina. Ngan dina esai atau artikel mah subjektivitasna pamanggih nu nulis leuwih tegas jeung leuwih jelas. Wanguna diantarana hiji argumentasi. Argumentasi teh wacana anu eusina ngajentrekeun jeung nerangkeun bener henteu hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat nepi ka percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Anu kadua deskripsi. Deskripsi teh tulisan nu ngagambarkeun objek, tempat atawa kajadian secara jentre ka pemaca siga nu ngarasakeun langsung eta kajadian nu digambarkeun dina wacana. Nu katilu narasi. Narasi teh tulisan anu nyaritakeun lumangsung na hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan nguruntuy turut runut. Kaopat eksposisi. Eksposisi teh wacana nu eusina ngajantrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanna, jeung gunana. Struktur tulisan bahasa Sunda diwangun ku bubuka, eusi jeung panutup. Minangka bubuka atawa panganter tulisan bisa ku nerangkeun gambar tempat, nyaritakeun naon-naon nu rek dipedar, atawa nyaritakeun perkara sejen anu patali jeung bahan pikeun babandingan. Bagian eusi mah nyaritakeun inti bahasa. Sedangkeun bagian panutup minangka pungkasan tulisan bahasa bisa ku kacidekan. Hareupeun kaharepna jeung nyaritakeun kaayaan kiwaro, boh kiwari, boh nu hade, boh nu goreng pikeun mirut pamaca. Dina kararangka nulis bahasan bahasa Sunda. Hiji, deangan ide atawa ilham. Biasa nyokot tina pengalaman pribadi jeung objek sabuderan urang. 2. Nangtungkeun jejer. Jejer teh inti tulisan barisan bahasan. Saenggeus manggih ide, urang kali mikiran perkara naon wae nu rek dituliskeun teh, teu kudu rea teuing nu diperdar. Hadena mah anu mantak ngirut. 3. Nyusun rangka tulisan. Saenggeus nangtungkeun jejer, jieun rangka tulisan lumasar kana struktur tulisan bahasan nu ngawengku bagian bubuka, eusi jeung panutup. 4. Bahasa anu digunakeun. Basa teh pakakas atawa alat tulis. 5. Nangtungkeun judul. Nangtungkeun judul karangan teh hadena ku 2 atawa 3 kecap nu luyu jeung jejer mantak ngirut jeung ngahudangkeun kapanasan. Jeung poe Jaraningrat aya 7 unsur kebudayaan universal nyaeta hiji bahasa. Bahasa nyaeta setiap daerahna beda-beda. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan nyaeta cikal bakal ayana adat istiadat di setiap daerahna. 3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Contohna siga bapa nu neangan nafkah, ibu anu nguruskeun rumah tangga, anak anu sakola. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 5. Sistem mata pencaharian hidup nyaeta contohna siga masyarakat pesisir misalkan jadi nelayan, tapi di daerah Sunda biasana jadi petani. 6. Sistem religi. Sistem religi di setiap daerahna beda-beda. Siga Baduy anu di jero nyaeta can kenal anu namina agama Islam. 7. Kesenian. Kesenian nyaeta aya beda-beda. Suku orang apal di daerah Sunda kesenianna nyaeta hiji sisingaan, kadua jaipongan, jeung lamun aya acara nikahan-nikahan biasana sok aya anu namina
melang daun pulus lalambaran kahayang pasti kasarang lamping pasir dilewengan harelung jangkung di gunung alam endah tambah endah nak lir cinta urang ieu masing kasawang aduh kembang kamelang lalambaran yang harap iraha aku iraha bak jadi kanan tulus sempur orang tuh laksana mun siang lepang daun pulus daun pulus lalambaran Mung sakitu nu kapihatur billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.